kilo na buaya 10.000 1 kilo. Proses pembersihan dulu. Ade mulih ngarit pak enggak bari teh kampung naon pak sawah Peuneuy Baraya. Kita sekarang ada di kampung Sawah Peuneuy dekat PLTA Jembatan Haka. Abdi mah wargina tahu pameta putra Incu jalan tinggal di sana gini. Nah, jalan aja, gorengan bala-bala. Ka pamieu mah asa manong muridnya bakal mohon Arek-arek apa? ajun. Manong Abah Ajun Abu Jia bagian kana hawa ya nama Mang Roib Hawu mang lah ya, perapian we. Nah, deui da. pada ngasakan naon ieu teh Iya, ieu mah ngasakan naon we nu aya. lauk subang lauk naon Tumras eta napi beunteur ieu. tah ieu laukna ieu lauk sawah ieu lauk sawah teh kieu Baraya ieu jengkolna pokona pedo eloy we kumaha ya perjalanan hari ini jalan-jalan hari ini Mantap bos. nyawah ya nama nyawah kasisi saya Baraya parawan ti Panagan deh ya selain jago cari uang jago oge masak jadi kalau misalkan mau cari pasangan hidup tekengeng biruk tekeng sesah deui mangga lingih kantun lingih ka Panagan Ya, seueur ya para bujang di IG-na Roib Sidi 012. Oke. nah ya Baraya pemandangan yang ada di sini
serahan ke mana ya mang? Naon eta ip? Ah iya, naon we atuh. Cakiau. Abraya, kita sekarang persiapan makan nih. Sederhana namun nanti pasti nikmat. Cakan hiji. Jangan. Jengkol. Dia ngaranna jengkol. Ish. Spot yang sangat cakiau. Pero eloy. Oke, para panakan, makanan sudah siap. Kita sama-sama menikmati makanan ini. Terus jangan lupa berdoa dengan mengucapkan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ayo kita serbu.